Nya pikir mah kudu. Ah, iya kebenaran aya duanana ye. Urang teh pangabutuh. Pangabu. Sing balik atuh ngomong ke sia mah. Asal ngomong lah. Aing sok ngari juga karep. Oh, sama aing heula gara ngomong lah. Pangabutuh naon, Mak? Ih, abi teh hayang jiga batur, hayang diajar motor. Diajar motor. Sia we heula tuh, barang-barang wae atuh sama ngomong teh. Sok sia sok. Yo, aing. Cek aing mah geus nini rewon kitu mah. Ngajak dog di imam, hayang teh diajar motor segala rupa kos budak ngora tuh. Jangan nepi omongan. Ih, ulah sok nyebutkeun kolotna, da urang ge hayang gaul. Kon bahaya tuh keun wae si mah ge. Da mamprang keneh ieu si mah. Tuh lain ku masalah kituna tuh da. Aing. Ah, eta kumaha lamun nyerepet cak kana motor, selak serepet moal teu ngelebet mata emak rek kumaha. Yo, jeung urang mah ulah sok loba obrol. Yo. Anjing, ngajak dog lah. Anjing, sia si aing sarua kan butuh. Bensin ieu mah. Jeung aing mah kemo